pangdangu sareng acara matuh dongeng enteng pangbobrahmana. Mang Jaya sapara kanca bade neraskeun hanca dongeng nuka tunda ayeuna teh nincak bagian ka-18. Para mitra sadaya, mangga urang teraskeun deui hanca dongeng harita si Komod keur didatangan ku salah saeus istri da geulis cenah kitu. Ditinggalian si Komod mah pada teh diiwak manehna hanja datang ka dinya bari jeung mentangkeun segala rupa ilmu pelet teh. Eta para mitra sadaya silege teureub ditempelkeun samalah samemeh indit si runcang deuleu dipentangkeun. Maksa jeung tujuan sangkan si Komod tiasa kapincut ku manehanana. Namun harita si Komod ge para mitra manehana teh make aya pikiran saha cenah sabenerna ieu jelema teh kitu nya urang teraskeun. Ras si Komod inget kana surat ti biiwak anu ti heula dibikeun ke ku si Ibro kepegatena ngagebeng. Aduh, moal kitu itu biwak ya. Aduh, itu heula meh apa surat ka si Ibro. Tapi moal nya deui. Lantaran ari kasebutna babu mah teu walanyang sok paling patut. Umurna ge tangtu geus rada kolot sedang ieu nya aya hareupeun ai. Nya can kolot-kolot teuing kitu jeung geulis deui. Terus terang we ka ya we aing bogoh ieu. Tapi kanyona berat deui. Bogoh deui. Mana mulai diiwak nama kenyaho kana kaayaan keluarga Mama Haji Hasan nu sakitu lengkepna nyahoeun deui yen Mama Haji Hasan jeung Ibu Haji teu doa boga minantu ka aing nyahoeun deui ku ayana ning onah baris dikawinkeun ka ngaran Den Husein. Tapi ahmanya kejanggah deui mah geulis atuh meuni nyoy-nyoyan kieu ngiherang sugan mah jiga ieu we jamarmer heuh. Ayo jiga ieu mebel menang nyirlak teh. Najan aya rasa curiga tapi tetap si Komod teu yakin mun aya di hareupeunna teh nyata Nabi Iwak. Pangna kitu pedah bi Iwak nu aya hareupeunna teh katempo ku si Komod pohara geulisna. Sedeng dina sawanganana nu ngaran bi Iwak teh babuna Mama Haji Hasan kana tangtu geus aya umuran dina hartina geus rada kolot jeung rupana ge kana tangtu goreng patut. Geuningan dong ngalamun Kang. Oh, henteu. Teu ngalamun da semua. Cek si Komod reuwas oge keur ngalamun bet digareuwahkeun. Digenggerkeun ku eta mojang nu can kanyahoan saha-sahana. Bi Iwak bisa pisan ngatur kekecapan jeung ngarobah-robah paroman pikeun ngait hate si Komod. Malah bari jeung kulat kelet-kelet nu ngandung pamelet, imut anu ngandung pamirut teh para mitra. Malah manara si Komod bisa kataji. Malah bari siga anu ogo pok bi Iwak ngomong kieu. Cuman upami sanes nuju ngalamun mah panginten akang teh nuju kaayaan bingung katanya. Bingung kumaha tuh? Bingung kanggo nampi kana kanya sareng ka cinta abdi. Bingung kanggo terus terang yen akang bogoh deui ka abdi sumuhun. Nah, kelah bingung-bingung Kang ayeuna mah pilih we jadi antawis dua. Namilih abdi tos yakin baris nyugemakeun sareng aman. Mulai gangguan naon-naon atanapi bari milih nyi onah anu RT teh ya. RT saha? Mun RT teh risiko tinggi Kang. Pibahyaeun seueur pibahyaeunana. Sanajan kayaan abdi sahana pun nyi onah. Najan kageulisan abdi tebih dibandingkeun sareng kageulisan nyi onah. Namun abdi bari satia satuhu kanu jadi salaki. Abdi mah salamina bade migusti ka akang. Moal bade ngijing sila bengkok semah ka akang. Panutan abdi nu sajati pokona mah. Pami akang laksana ka abdi teh dijamin lancar lah pokona mah. Mulai gangguan naon-naon Kang. Mulai harungan-harungan di barat mobil maju di luhur jalan tol Kang gitu. Kekilanya itu. Setelah urang ngaguar masalah lambung jeronya lambung tebih gitu. Aya Kang teh nyuhunkeun kajujuran ti saleureun nyai teh. Mugi nyai kersa ngawaler terus terang kanggo kasayan urang sadayana. Kumaha kersa ngawaler tapi moal nyai. Ari satungtung kadada kaduga mah ngaku abdi bade dibaler terus terang Kang. Pami teu tiasa nya hapunten margi panginten kamampuan diri abdi mah. Teu dugi kana palebah nu diangen-angen ku akang teh. Duh, ngapunten we lagung dipayu nyai. Bilih kasanggeman akang teh matak teu raos kana manah nyai. Palidinya namanya urang silih hapunten we tukang da jami mah sifatna ge seueur kalepatan. Urang salimah maklum, mangga saurkeun bade naroskeun perkawis naon akang teh ka abdi teh geura saurkeun ayeuna keneh. Kieu geureunya bade ditaroskeun ku akang ge nyai. Ari nyai teh sanya teh
Nah masih gini gadis alias perawan ting-ting atau pitos kagungan caroge alias rimitan atau pitos jantan rana gitu. Aida ada perlu terus kau akan kau ketenangan hati maksud tujuan begitu. Seperti saja akan plong kita seksi komod terus terang tumanya minaan kaita awewe nah perawan rana eta nyi mojang balenyeh nyi mojang ngabalenyeh imut bari gumelis ngaker ngarah ka taksir cing bercandeng ka abdi tukang duwi kaina abdi masih kene parawan malah dijamin masih kene wete teu acan anu ngaganggu teu acan anu ngaharu biru pokona mah Kang atuh nuhun atuh kana waloran di nyai atuh tetilanya nyai teh jujur kayak yang disebatkan gadis jujur teh munga ina mugi kersawe ngawaler kana paterosan akang nu kadua sih udah ngati sahaya akang kesahadian alias ngajakeun hubungan sareng Neng Ona sareng naha saha anu ngawartosan ka nyai ya Neng Ona bade ditikakeun ka jejak kalian nu jenengan Duen Husein dari anak resi komod tumanya minta jawaban nu pasti ti diri Nyi Mojang nu aya hareupeunana tak kawis eta memang abdi terang nyalira Kang pokoknya mah teu aya nu ngabartosan teu sanes dan pokoknya malah abdi mah kenging berita di tangan pertama gitu ngapunten we abdi mah moal tiasa nerangkeun margi-margina pang abdi mah terang pokoknya mah terang sagemblengna lah karena sadayana kaayaan teh titik pokoknya mah kitu ya cekap segitu ge janten terang nanya teh sanes kana karana wartos sanes terang abdi mah langsung pokoknya mah tidak bukan dari orang lain pokoknya dapat keterangan dari tangan pertama pokoknya abdi mah gitu ieu mah mamanabian nyai terang kana kayan akang nuliana saja biti akang aya hubungan sareng Neng Ona da upami nyai aya keterangan ngeunaan anu sanesna na perkawis naon mangga saurkeun terus terang ka akang ieu mah lir ibarat anu keur ngayakeun babadean mun dina siaran teh mah para mitra cerdas cermat duh nyobi ka abdinya Kang teh nya teu naon atuh Kang pamih teu lepat dua dinten kapengker akang kasumpingan serat nu dicanaku Kang Ibro laras henteu leres pisan katarima pasisiang ku akang kaanjangan ku si Ibro baru hiji serat di saurang istri nu naksir ka akang cobi teguh serat di sanyai serati babuna Mama Haji Hasan di Sindang Jawa leres henteu Kang leres pisan hebat 100 kamu nyai memang keuyahan da babuna Mama Haji teh make boboh ka akang segala sakitunya hon nya akang teh kabogoh anak dulunganana 13 cedok lah mun panggil ku akang tampilinya lah 13 pikiran pisan jelema teh sapel akang mah babu kurang ajar teh nalipak maneh aya ngarebut hancengan nu jadi dunungan segala rupa siwak babuna Mama Haji teh beunang disebutkeun pagar makan tanaman teh cua jeung hiji dagang pokona mah kitu ngomong nasi komod bari jeung jubah jebi sagala ngagambarkeun anu bener-bener ambak jeung keuheul pedah manehna ti heula narima surat ti si Ibro surat cinta datangna ti biiwak babuna Mama Haji Hasan hatena mah pohara tugeunahna pohara nyerina biiwak narima caritaan kekecapan si komod model kitu nu pinuh ku panghina jeung ambak katut ka keuheul ka dirina tapi lantaran manehna ayeuna keur nyadiwara nya ka keuheulna jeung katugeunah hate diteu ditembrakeun manehna api-api nu biasa we malah lalaunan manehna tumanya kieu ka si komod upami engke biwak sumping ka dieu nempangan ka akang bade kumaha geuh mun si iwak ngadatangan ka akang mohon cobi bade kumaha sikep akang abdi mah yang terang we Kang nah pokona mah lah mun si iwak datang ka ieu mah ku akang ge bakal dicarekan we bakal diusir moarek ditempo deui pokona mah sabel atuh da mun nya teh manehna keukeuh maksa yang cinta ka akang diomongan upamana teu ngagugu yah moal asa-asa di ku anggo bakal dicabok we cuman tambiling lah jadi ancap kitu mah jelema kitu mah tuh ngaruksak pokona mah ngomong nasi komod bari jeung tipe pereket segala rupa peda anu namina emot anu pangkatna babu iwak paincannya jalmi eueuh kaboga namina iwak sanes emot jalmi goreng patut pangna ku akang bakal dicarekan bakal diusir malah dicabok sieun upami nu namina iwak sanes babu mun manehna jalmi beunghar sagala aya kana tangtos ka cinta ku akang bakal ditampi kitu pangintennya maksud akang teh ih sanes sanes kadinya loyog na sanes mugi nyai ulah lepat sangka ye atanapi nyangka akang jalma pandang harta jeung kekayaan ye nyai
Akang isanya nama jalma kaboga, jalma miskin, jalma hina, jalma goreng patut. Pangna nambe akang nyebatkeun kitu sotenan. Nyebatkeun bade nyarekan, bade ngusir jeung nu. Amun bandal aku akang beres dicabok. Taya sane sepeda manehna geus kumawani ngarebut ka bogoh dunungan kitu. Pan teu boga rasa rumasa, jeung teu boga rasa tumarima atuh jalma kitu mah. Wajib dihajar jalma kitu mah. Dicabok itu naon. Pokona mah lah. Tos lah nyai lah perkara nu ngaran si Iwak mah. Teu kada dicabit-cabit deui urang. Diobrokeun deui ulah. Ayeuna mah kakara nguping ngaranna ge akang langsung cabel, langsung murem ni hayang butah kitu. Tetela sadis geuning akang teh nya meni galak. Gila ka jalma tu bener sadis jeung galak sotenan. Ari ka jalma nu pikir sapeun mah jeung mata kayung-yung akang ge bageur. Tos lah perkawisan mah ulah diteraskeun nyai. Ayeuna mangga baler paterosan akang sajeungna. Muga nyai kersa ngabaler terus terang. Mangga bade naroskeun naon deui Kang Komod teh nu kasep teh? Ya ulah naon kasep atuh isinya Kang mah. Ya Kang mah ban sidik teh lah Kang teh goreng patut, goreng sopak siga cicepot. Beut Kang siga perah bedog gitu. Mali bandingkeun jeung beungeut si cepot mah sigana kasepkeun si cepot. Dongkeun nyai ieu. Mangga Kang ku abdi baris dikupingkeun. Urang ngobrol terus panjang lebar ku kituna sigana teu perlu deui di antara urang duaan silih tutupan kaayaan ku kituna mugi nyai keur sangawal nyai teh sahatya jenengan teh atuh di mana banjar kareng pabidangan akang yakin nyai kagungan jenengan anu sakumaha ilaharna jalmi kagungan padumukan sakumaha ilaharna jalmi ku kituna akang ngaharepkeun kajujuran ti nyai kanggo ngawaler ka akang kitu supados terus terang kana naon ngajantenkeun kapanasaran ti diri akang. Kang Komod anu bageur sareng ganteng abdi sanes alim terus terang nya mung sok sieun akang reuwas sareng bendu upami abdi nerangkeun nami sareng padumukan moal atuh mah jeung bunda bendu moal bunda moal bendu akang mah moal pokona mah alah moal reuwas moal rubus moal reuwas moal reuwas sotenan lamun sirah katingang peureum ayeuna peuyeum satolomong lah mun katingang peuyeum satolomong reuwas tapi gengsi kitu pe akang goreng patut dugi kali nyebatkeun nami kitu panginten nyai teh nya mangga atuh abdi diterangkeun nami abdi teh sadyana nama i sanes ina sanes deui oh iin merenya sanes deui saha tuh Iwak nu matul di bumina Mama Haji Hasan. Para mitra sadaya keburung terus terang di Iwak nerangkeun ngaranna. Kutan teh Iwak. Si Komod nepi ka olohok bengung. Terus mencerong ka mojang nu aya hareupeunana. Tetela geuning geulis nu ngaran bi Iwak babuna Mama Haji Hasan. Tina paneuteub si Komod nyi mojang nu tetela bi Iwak tatempona asa beuki geulis jeung beuki matak pitaresepeun batan tadi basa kakara datang. Anggah ungguhna duruk dilakna kucap kiceupna kulat keletna lungguk linggakna luwai liwai bibirna atuh puguh para mitra sadaya asa nyari jeung mata kayung-yung ngan daek samedina teh keur si Komod asa dibentar gelap tengah poe ereng-erengan bieu ngadenge nyi mojang nyebutkeun ngaran nu asli. Nyata Nabi Iwak pelanjangna atau babuna Mama Haji Hasan lantaran hayang leuwih yakin si Komod pok ngomong kieu. Aduh. Teu lepat ku kuping nya Kang teh nyai. Tapi naman teh Kang. Tema bi Iwak bari ngadilak ser kana jantung si Komod anu ngageleser. Jantung nyai teh nuju dengan Iwak sarimanah teh ha. Sumuhun. Daek sama dinding juga astana anyar. Astana pajaratan jalan panjang betisang aduh ampun Gusti aduh si Komod luh lajeng ceruk-cerak bakating ku teu nyangka sacongo buuk nu ngaran bi Iwak teh geuning geulis pikaresepeun jeung apan manehna ge pogo ngan era sabab tadi geus bebeakan ngahina ngomongkeun jeung ngajejeleh ari si horeng geuning jinis nama aya hareupeunana. Galindang bi Iwak kedalisan lalaunan bari sigana teh dibarengan ku kadeudeuh nu pohara. Kang Komod, dan kumaha nyai? Si Komod rada asa-asa tadi marek nyebutkeun nyai. Ngan lamun disebutkeun ibi bisi tu geunaheun. Sanes mangga geura laksanakeun akang bade nyarekan ka abdi teh bade ngusir, sareng bade nyabokan ka abdi. Kunaon geuning alun ngahulang bae.
Kumaos abdi mah teu nalipak maneh, teu ngukur ka kujur Kang. Pokona mah teu ngukur baju kana awak. Da mun dibandingkeun mah abdi ka Kang teh sami sareng piit ngeundeuk pasir jog-jog neuri buah loa. Cecenet maneh kiara pantara abdi anu keur ngababu, ayeuna mah hayang mikahayang ka Akang. Ayeuna mah abdi sadia kanggo nampi panggihna ti Akang, kanggo dicarekan ku Akang, kanggo diusir ku Akang. Nyamutkeun rumaos kayaan abdi mah hinain batur, carekeun batur, usirin batur. Rumaos abdi tos rerebut, tos ngarebut hancengan dunungan. Mangga geura laksanakeun pamaksadeun Akang. Kunaon kala Kang ngahuleng Kang? Mangga geura siksa diri abdi mangga. Biwak siga nu bener-bener pasrah. Padahal kituna teh para mitra hayang nyoba kana kaayaan hatena si Komod. Yuh ampun. Si Komod ngarenghap rada lamat kawas nu bener-bener bingung. Ya, sugan teh kieu kaayanya geuning dengan iwak teh. Sugan teh herang main cerang seperti bintang film we mah. Sebagai jeung bintang film India teh mah. Disangka aing mah. Disangka ieu juga Hema Malini teh. Anjing mah. Alah. Disangka geuning ting jenengan iwak teh meuni nyoy-nyoyan kieu. Ini mah terus terang buktosna kieu be. Teu wararan teuing akan kedah nyarekan. Kedah ngusir Komod ugi ka kedah nyiksa mah tu. Teu wararan teuing akan nyai. Hatur nuhun nyai, hatur nuhun pisan serati nyai. Ku akang paros kacampi. Unggalna ka hartos pisan. Hatur nuhun bagja akang teh pohara bagjana. Hatur nuhun atuh Kang. Eta serat minangka wakil diri abdi ku akang paros katampi sareng maksad tos ka hartos. Kunaon atuh geuning? Ini teh ngal diwaleran Kang. Kunaon? Ih, pangeta can diwaleran teh aya sababaraha nu janten marga lantaran teh nyai lah. Iya Kang teh can apal sareng can kenal ka nyai. Kaduana nah kedah kasaha ngabiatkeunana isu akang teh bingung Bu. Katiduna ngintun diserat ka nyai teh sami sareng bade ngawirang diri akang sorangan di payuna neng onah kitu. Kalintang bagjana istri nu jenengan neng onah teh nya. Sebab Kang Komod mending ngarenghap ieu saban Kang Komod ngarenghap estu siga anu emut bae ka neng onah unggal usik saliring lumadi emut wae teh deui nami istri nu sering dikedalkeun ku Akang lintang ti neng onah sigana dina kaayang nuju kumaha wae oge Akang teh emut wae ka neng onahnya. Iya waktu sok ulah wae sia udah ada. Balidinya nama Syawona Akang teh ageng kacinta sareng kaasih ka neng onah teh. Moy pantes upami Akang emut wae ka ajeuna kitu. Kumaha ari ka abdi? Maksudnya ieu kumaha cingatos Akang teh. Si Komod pura-pura teu ngarti kana maksud omongan bi ieu. Mun ka abdi cinta henteu, mitresna henteu ka abdi, miasih henteu. Matak bingung Akang teh nya lah. Kira bingung-bingung segala rupi Kang. Ai abdi kira kumaha Kang? Aing Kang teh pan sakitu kasepna nu bogoheun sakitu seueurna kalebat neng Oni, neng onah ka Akang bogoheun. Mung sanes kumaha Kang nu bari nyenangkeun mah ngabagjakeun ka Kang mah lintang ti abdi diri abdi sorangan Kang. Harita para mitra nyiwa nabeuh iklan sorangan gong nabeuh maneh deui musik paribasana sangkan bisa kapilih ku si Komod lantaran cintana ka si Komod teh meni lengket masket geus teu beunang dipapalerkeun deui ngaso heula ngaso. Para mitra sadaya harita si Komod tuluy nyarita. Mata Akang teh res-res nuju bingung ieu. Pokona dilanda penyakit bingung Akang teh ieu. Sieun Akang teh bating ngadahar pela bingung. Mana anu kudu dipilih ku Akang teh ieu? Bami milih ka nyai hawatos deui Kang neng onah. Jabati eta terus terang Akang pohara bogohna ka neng onah teh. Nya kitu neng onah ge pohara bogoheun ka Akang teh. Anjeunna sok sanajan direremokeun ku sepuhna. Bade naon teh ditikahkeun ka Den Husein da tetep alimeun. Da paling hiji sareng Akang wae. Atuh ku salira nyai ge ayeuna tos aya payunan Akang sami di Akang teh abot. Terus terang Akang teh langsung kapelet. Kakait ati sanubari. Pokona mah kumaha ieu bingung, pohara bingung Akang teh nyai. Kupi ka neng Oni kumaha pamadegan Akang? Sami mi cinta, sami mi abot deui, sami mi bogo biwak.
nyosok jero dina tumanya hayang nyaho kumaha pamadegan jeung geus hate si komod anu sanyana. Ya jadi ngoni geulis tapi kamanihna mah sama sekali akang teh bogoh. Dina dada akang eueuh geter asmara, eueuh galindeng asih nyai. Dan upami kitu mah bingung milih teh mung ka antara abdi sareng nyaona. Oh, eta kitu pisan dah kumaha atuh nya. Dari si komod ngerasa bingung pikeun nangtukeun pilihan antara nyona jeung biiwak anu menor ayeuna mah aya hareupeun manehna ti tadi. Tapi keur biiwak tetep manehna ngaharepkeun kategasan di diri si komod. Gede harapan yen manehna nu bakal bisa ngait hate si komod, yen manehna nu bakal bisa micinta ka si komod. Si komod kudu milih manehna lantaran manehna ngan ka si komod dina ngoning micintana. Udah tegas atuh Kang dina nangtoskeun pilihan mah. Udah kaditu ka dieu kumaha ka dieu, kaditu kumaha ka dieu kumaha. Upami Akang tetep memilih neng Ona nya mah abdi mah bade mundur teratur Kang. Upami Akang mendakan katunggaraan abdi moal nulungan. Upami abot ka abdi memang eta nu diharapkeun ku abdi. Mangga ku abdi ditampi kalian sing yakin. Akang baris menah kasugemaan sareng kabagjaan nu taya babandinganana. Sanos abdi pangkat babu ukur jadi pembantu jalma beunghar. Namun ladang babu teh abdi mah tos gaduh bumi di lembur. Tos gaduh sawah lega nya kitu kebon kitu nyampak. Masang sara teuing suganti bang kanggo hirupan urang duaan makan. Moal sae 5 tahun lah pokona mah kitu. Aduh. Kumaha kewe sikep Mama Haji sareng Bu Haji sareng Neng Ona kali Neng Oni. Kali nyina baris uningan kana kaayaan urang bogohan. Yakin nyai bakal dibenuan ku anjeunna. Buah-buah bakal direnkeun tina damel. Nah, alias bakal dipecat. Cek basa ina mah nyai di PHK kitu. Cobi kumaha teh upami kitu kajantanana. Si komod hayang nyaho. Nepi ka mana? Jembarna pipikiran nyi iwak anu keukeuh bogoheun pohara ka dirina. Pamanak abdi mah mung Neng Ona nu bakal ngabenuan ka abdi teh Kang. Sedengkeun Mama Haji kali nu sanesna mah abdi yakin moal benueun ka abdi mah tuh moal benu mali bakal atoheun nu aya namun upami abdi dibenuan ku sadayana komo upami dugi ka dipecat tina padamelan moal leutik hate abdi mah bade wangsul we ka lembur ku kituna ayeuna abdi bade nyuhunkeun kategasan ti salira Akang. Nah Akang bari sinampi abdi entos yakin moal aya nu ngahalang-halang. Nah bade anger we ngaieu ngakala Neng Ona nu tetep teu satujuan ku sepuhna. Kieu we menyilah Akang nunjukkeun dangka we antawis 3 dinten mah dugi ka saminggu lah kanggo nangtoskeun pilihan tuh. Karena kepala salira teh mugi sing sabar atuh ngantosan keputusan ti Akang kitu. Mun upami kitu mah ayeuna abdi bade wangsul. Mangga. Iwak sarimana harita munyungan salam ka si komod. Gap ku si komod ditampanan bari jeung dicekel lilanaker. Bingung nu bener-bener horea mrek paanggang. Sanggeus pamitan sakali deui beral bi iwak balik. Ninggalkeun si komod nu masih kene ngahuleng di tepas imah. Memang para wargi si komod najan heubeul geus ditinggalkeun ku semahna. Manehna anteng kene ngahuleng. Ngalamun sorangan di tepas imah kiwari pipikiran si komod beuki tambah ngarasa bingung. Aduh. Bener-bener ngarasa bingung ngeueuh bandinganana ya. Dari aing ayeuna ya kumaha ngaringsekeun ieu pasualan. Mangganing mun pajurawat kieu di benang kusut teh sanyana. Kitu kumaha kieu kumaha. Tisang geuning babuna Mama Haji Hasan geulis jeung pohara bogoheunna ka aing. Nyampit nyi iwak karunya di jeung bisi majarkeun pedah manehna jalma sangsara. Asa dihina mun aing nampi. Tapi kumaha dari Neng Ona ieu mangganing pohara bogoheunna ka aing. Pohara adu belana. Karunya mun teu tulus deui ku aing dikawin. Ya berarti eta perjuangan aing jeung Neng Ona. Eueuh hasilna eueuh gunana meureun. Mun aing kawin ka nyi iwak. Nu bunga mah den Husein we lantaran manehna bakal bari bisa kawin ka Neng Ona kitu. Aing mah ya wae nya. Bakating ku parna-parnana si komod ngahuleng. Jeung ngalamun nepi ka manehna teh nyahoeun harita. Indungna geus aya hareupeunana nangtung deukeuteun golodog. Para mitra sadaya, bakating ku parna-parnana si komod ngahuleng jeung ngalamun. Nepi ka manehna teh nyahoeun harita indungna geus aya hareupeunana nangtung deukeuteun golodog. Komod ngalamun wae keur naon maneh teh? Ih, imah mageuning si komod ngagurubug reuwas. Ngadenge sora indungna barang direretnya we indungna geus aya hareupeunana. Aduh,
Kenyahuan ti tadinya. Mangga saya pun uing ini. Gek biomoh diuk si dengdang dina sisi tepas. Bari ngageberan awakna nu pinuh ku kesan. Tadi teh katempo ti kajauhan aya wewe tos di dieu saha teh mod. Ya, kewe dibejakeun ku uing mah. Ieu mah mana nyawa ka jero heula mah. Dari salin pakaian boke sang ieu misgak ye. Ih, maneh mah ka kolot teh. Ngan eta mod. Katempo na bieu ngan ngalamun wae siga mah huleng meniparna. Mikiran naon atuh maneh teh mod? Nah, jauh uing mah teu ngalamun teu sing mah. Sok marilukeun majarkeun sok malamun. Sok mana wae naon teh dasar mah bah. Sok yang nyawa wae kena kaayaan anak teh kitu. Nya pogo hayang nyaho mah lantaran mu maneh gering mah ka bawah tu genah. Mage ka bawah gering. Pokona mah teu perlu api-api atawa akon-akon mod. Hate kolot mah seukeut surti jeung ngarti. Yen maneh keur nyang hareupan hiji pasualan pohara rumitna. Pohara pabeulitna benerlin maneh teh bieu keur ngalamun. Ya kitu mah marek naon cing. Rek milu ngahulang caruy. Bejakeun ka mak. Yeuh keur mikiran naon. Antara anak jeung indung pan loro-loroning atunggal mod. Teu bisa dipisahkeun bising teu nyaho mah. Dua jiwa jadi hiji, dua haja jadi hiji, dua rasa jadi hiji. Kitu maksud mah teh. Bener pisan eta teh omongan maneh teh deuleu. Ayo ngalamun teh mah lantaran aya istri anu bieu tas di dieu mah. Istri nu kumaha katempo ti kajauhan gitu. Hutan. Naon sababna kitu mod? Ke penting lah ukuring bejakeun cik meulingna mah. Kuna mah beres engke didongengkeun. Aya mah lah kagok ngadongengkeun ge. Entak naon mun ayeuna atuh mod? Da dilakeneh ngadawan peuting mah. Ari mah dasar bodoh ieu mah ye. Teu peuting urang ngobrol mah sase. Sing ieu mah da mah sase jabat kitu mapan balebuk keneh. Perlu diganti pakaian, perlu mandi bebersih ngaran teu bau kesang teuing. Yang mau mana wah marek mandi heula. Ngan eta di mana rek ka mana? Mau ke mana-mana di dieu we nuliskeun ngalamun. Ih, dasar si kadoul sia. Omoh kukulutus bari ngalios ini trek mandi ka pancuran. Urang tuna heula kaayaan si komod para wargi anu keur ngalaman kabingung taya tuntung. Malikan carita ngeunaan ngoni ti heula nyoni ngajengkat bari mawa ka keheul hate lantaran ambek kanu jadi adi. Nyi onah keukeuh neken jeung nyangka ka dirina yen dirina aya hubungan ka si komod. Yen dirina disangka geus nepungan si komod jabati eta dirina disangka geus ngabejakeun suati heula. Basa Mama Haji ngontrog ka imah si komod di lembur Cipancur. Nyusulan Nyi Onah teu sangka sacongo buuk yen kaweh kalakuan jeung pagawean dirina bet bisa dikanyahokeun ku jadi adi. Bisa dikanyahokeun ku Nyi Onah nyalatan keheul bari mawa motor bari teh Nyi Oni ngajengkat ninggalkeun imah dina mangsa di imah keur eueuh sasaha ngan Nyi Onah wungkul bari teu bebeja rek ka mana-manana. Sakedeung Nyi Oni geus jauh ngajalankeun motorna asup ka wewengkon lembur sejen. Sanggeus kurang leuwih ngaliwatan ti lembur anyog ka hiji tempat rada geuman. Tetela nu dituju ku Nyi Oni hiji tempat har-hareuna keur. Lantaran kaditu mah jalan leutik ukur jalan satapak atuh motor sok dituna di dinya. Saterusna manehna mapae jalan satapak meuni nanyak ngajugjug ka puncak pasir nu katelah luhur sabeula. Mimitina mah leuweung teh teu pati hieum teuing, teu geuman teuing. Tapi beuki tongoh, beuki hieum, beuki rajeg tatangkalan, kenca katuheun jalan satapak nu keur disorangna, rajeg ku tatangkalan nu jarangkung jeung kelede. Monyet-monyet jeung surili nu liana pating gurayang, manuk-manuk recet disarada ditema ku manuk sirit uncuy ngelak disada dina puncak tangkara samala. Sajroning lempang nanyak teh bari awak mah ngucur ku kesang dina hatena Nyi Oni teureureuh noroweco. Ih, meni geuman kieu geuning nya. Abong di tempat nu jauh ka lembur. Sigana aya kana 3 kilona di tempat aing nuna motor ka tempat ieu teh. Meni geuman maruringkak bulu punuk. Meni ngawig-wig ih. Geuning geura sakadang monyet surili jeung oa pating gurayang. Jeung ngajebian ting celekroh ka diri aing. Jeung sakitu ti beurang eta manuk sirit uncuing meni ngelak. Teu daekeun jempe kawas nu ngahaja ngabageakeun ka diri aing. Ih, najan keung jeung sieun. Aing mah moarek balik deui sameme aing panggih jeung mamakarta. Saurang sepuh nu linggih di saung nu di puncak pasir luhur sabeula.
muga-muga we mamakarta nuju aya teu nuju angkat-angkatan mun aya mawah tangtu kana hasil sagabe cita-cita jeung harapan aing basa ti heula ka dieu rarasaan teh teu keung kieu duka mun basa eta mah duaan da heueuh harita apan nganteur nyinining nu hayang geura payu boga salaki peda manehna umurna geus polot can boga salaki alias jomblo. Syukur ayeuna aing geus nepi ka puncak pisan ieu pasir tu geuning katingal saung pamatuhan mamakarta geus katembong. Eueuh kasieun eueuh kakeung mamakarta matuh di dieu sorangan. Abong kena kasebut dukun lepus geus luhur elmu panemu. Ciku aing rek disampeurkeun ayeuna keneh. Sanggeus manehna cunug ka pasir eta nu katelah puncak pasir luhur sabeula. Nyi Oni terus lempang semurusuh lantaran hayang geura patepung jeung saurang dukun lepus nu jadi pananggehanana nyatana katelah mamakarta. Barang geus aya di hareupeun saung pamatuhan mamakarta reg Nyi Oni lempangna eureun manehna nyidik-nyidik kana kaayaan eta wangunan saung. Teu aya kitu mamakarta teh nya da geuning saungna narutup tetela geuning mamakarta teh betah wae najan aya dina hara-haraeun jauh ti pilemuran ngan ieu meuni diiseun kieu buah-buah keur eueuh nya cilaka lamun teu kasampak teh cilaka lamun nepi ka teu bisa tepung jeung aing. Na atuh kakara oge jempe Nyi Oni ngaharewos dina hatena ngeng ti jero saung kadenge hiji sora menitarik nganung sima. Nyai ulah ngajanteng wae di buruan mun nyai perlu ka mama gancang geura asup ka jero ieu aya mama ieu henteu keur ka mamana mama oge. Ngagebeg reuas Nyi Oni manehna luak lieu ka kenca jeung ka katuhu tetela eueuh sasaha. Nyata manehna yakin yen nu dieu teh nitah ka jero nyaeta mamakarta nu ku manehna rek ditepungan daek teu daek hate Nyi Oni ngagarentes deui. Tetela saktinya sakti mandraguna mamakarta teh najan aing aya keneh di luar najan panto saung keur nutup tapi anjeunna uningaeun ningalieun ka aing nu masih keneh aya di luar nu kieu disebut weruh sadurung winarah teh. Muga-muga we mamakarta kersaeun narima aing kalayan anjeunna kersa nulungan kana sakur pangabutuh aing kana sakur kasusah jeung kabingung aing. Kitu gerentes hate Nyi Oni nu masih keneh harita teh nangtung di buruan saung pamatuhan mamakarta. Ae nyai kunaon bet nangtung we di luar ngahuleung we di luar sok ka jero ulah asa-asa da kumaha ge tangtu bakal ditarima gancang ka dieu ulah ngadon ngalamun di luar. Mangga mama mangga. Nyi Oni nembalan gancang ngadeukeutan lawang saung. Berai panto saung dibukakeun sanggeus bieu disurungkeun breh katempo mamakarta nuju linggih dina amparan samak saheulai nu geus rawing dina palupuh saung. Sok diuk hareupeun mama nyai. Mangga mama. Tema Nyi Oni bari gek diuk emok hareupeun mamakarta solongkrong ngajak sasalaman. Damang mama. Kabeneran keur cager mama teh mangsa ieu mah nyai. Syukur hidup aina datang ke hareupeun mama. Heubeul teu papanggih jeung abahnya. Saur mamakarta kadang-kadang nyebut abah kadang-kadang nyebut mama. Bari nyekelan pageuna keur leungeun Nyi Oni sot dilesotkeun sanggeus lila nyekel mah. Nyi Oni gancang ngawalon. Muhun me ayeuna tepang deui. Aya perlu meureun ka mama teh nyai. Bangraina datang deui ka mama. Kantenan wae kaperyogian mama mah. Ngahaja mios ka dieu nuju aya sasaha di rorompok. Atuh aya ge pun adi nyatana ona. Abdi teu wawartos bade ka dieu. Kitu margi kaperyoan abdi teh mung kanggo sadirieun abdi wungkul. Mung nu aya kaitanana sareng diri abdi mama. Mugi mama kersa masihan pitulung ka abdi nuju aya dina kabingung mama. Weh, jadi nyai aya dina kabingung. Nuhun mama. Aduh. Kudan teh keur manggih ka susah, manggih ka bingung. Karunya teuing nyai. Hoga atuh geura bejakeun ka mama. Namun ang kasusah naon keur ngalamun ka bingung naon diri nyai teh. Ulah asa-asa bejakeun, wakcakeun, balakakeun, bejakeun terus terang ka diri mama nya ki.
kieu mama nu jantan margina pang abdi nuju sasah sareng bingung teh nyata abdi teh nuju kabung bulengan ku hiji jajaka nu pohara kasepna abdi pohara bogohna ka eta jajaka mun hanyakal eta jajaka kalah bogoheun teh kapun adi nyatana kanyiona ka abdi mah teu bogoheun mama ku kituna abdi nyuhunkeun senjata pitulung nyuhunkeun bantuan ti salira mama kanggo meruhkeun si jajaka ngarah ka abdina jadi bogoheun ngarah ka nyiona jadi ngewaeun. Nyioni harita terus terang ngabejakeun pamaksudanana belak-belakan ge kujan teh kitu jadi nyai teh hayang ngarebut ka bogoh nu jadi adi meureunnya. Mun mama dari atos abdi teh da teu kinten bogoh na atuh ka jajaka ka bogoh nyiona teh mun teu laksana teh sigana abdi mah waris gelonyaan mama nyata kasih tah sampai teh alatana mah ge saha ngaranna jajaka nu dipika hayang ku nyai teh komod namina mama komod be komod 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 be urang mana ada urang teh urang Cipancur mama oh jadi urang Cipancur yo nya tangdu manina incuna keneh kinoledna nya mun urang Cipancur mah bener kitu laras mama moal lepat deui geuning mama uninga kenal kitu ka kinoledna nyonih tumanya wabuh henteuna memang manehna bisa nganyahoankeun ladang manehna tatanya yen antara si komo jeung aki noledna teh kasebut incu jeung aki najan rada lair demi mama Karta barang ditanya wabuh henteuna jeung aki noledna manehna ngahehe seuri lain wabuh deui atuh jeung aki noledna manyai tapi benang disebutkan musuh mama tete musuh bubuyutan lumacak mama moal akur najan nepi ka ira oge tiba heula mama nyenyangan jalan jeung akal supaya bisa males kanyeri ka diri sinoledna sugan atuh ayeuna mah kajadian aya jalan keur males kanyeri nu geus nahunan teh aya paribasa mobok manggih gorowong aya jalan komo meuntas keur mama teh kutana kinolanten musuh mama musuh tina perkawis naon mama dah teu perlu nyaho nyai mah teu perlu nyaho eta mah keun engke ka hareup nyai tang tu bakal nyaho jadi nyai teh bogoh pisan ka si komod kan tenan mama bogoh pisan muhun mama nah nyai tega kitu misakeun si komod jeung adi nyai nyatana nyona nah make teu tega sagala rupi mama engko abdi mah sirih ka ayeuna teh nari nyeonah payu ari abdi henteu raranaan geus heubeul padahal tina rupa mah geulis keneh abdi kabeneran ayeuna abdi geus hayang boga salaki kabeneran nu kapilih ku abdi teh taya deui lintang ti Kang Komod mun hasil maksud abdi tangtus bakal bingah kalayan moal lebar Kang mulang tarima ka mama palain naon bae oge tangtos ku abdi baris dicumponan kitu mama maksad teh ai perkara buru-buru kitu mah jeung pamulang tarima ti diri nyai eta mah nomor 3 teu kitu ge apa teh geus jadi kewajiban ti diri nyai nu ditulungan ku mama tapi aya nu leuwih penting nyaeta mama teh bisa ngadu ilmu ngadu jajaten jeung ngaran cinoledna lamun aya karepet aya kasusah nu tumiwa ka diri si komod kana tamtu minta tulung teh ka sinoledna kitu hayang tiba heula saprak mama aya di dieu hayang ngadu ilmu jeung sinoledna teh ayeuna aya jalan heuh nyai ayeuna mama bakal nulungan ka nyai bakal melaan kana kasusah nyai sing yakin jeung sing percaya ka mama nyai bakal laksana bakal kawin jeung ngaran si komod kalayan sing yakin si komod bakal pisah ti dirinya ona kitu katara paroman mama Karta bangunan anu bunga menang katerangan ti Nyioni anu hayang dibantuan tulung pikeun menangkeun diri si komod pangna kitu lantaran manehanana harita teh para mitra aya jalan pikeun ngadu ilmu na kerja jaten jeung diri Akinoledna nu jadi gunung pananggehan si komod sedengkeun jeung Akinoledna pan maneh teh heubeul teu hade geus heubeul mumusuhan bendeng lila pisan ngaso heula ngaso
Para mitra sadaya, nu ngarasa bunga teh lain bae Mama Karta, tapi oge Nyi Oni geus kasawang ku Nyi Oni. Waktu nangke manehna pangantenan tangtu bari sugema ngareneng jeung jaja kapujaan hate. Kalayan engke manehna bakal mupuas bakal ngajebian ka Nyi Ona, nu teu tulus kawin ka si Komod. Hatur nuhun atuh Mama, hatur nuhun. Abdi teu kinten bingahna. Namun sabaraha kitu Mama, abdi kedah masian artos kangge Mama buruhna. Ye, ceuk Mama ge tadi. Duit jeung buruhna mah lain udagan Mama nu utama. Ku nempong ke Nyai bisa laksana kawin ka si Komod, Mama geus mang pirang-pirang sugema jeung atoh pohara. Mun ke Nyai laksana ka si Komod, mangka Mama hayang ngadagoan, hayang nyaksian kumaha reaksi ti Sinolednat. Nangke Sinolednat bakal nyahoeun atawa moal lamun diri Nyai aya nu mantuan. Nyatana Mama pisan kitu. Ngan sameneh Mama nerangkeun ka diri Nyai yen pikeun ngahontal eta kahayang jeung cita-cita aya syaratna Nyai. Mama Karta neuteup seukeut ka Nyi Oni. Nyi Oni males neuteup marengan hatena nu ngarasa panasaran pok tumanya. Kutan aya syarat-syaratna Mama? Bener Nyai, bener pisan anaki. Syarat-syarat nu kudu ku Nyai dicumponan. Mun Nyai teu bisa nyumponan syarat-syarat, Mama yakin kahayang Nyai moal kahonta moal tinekanan. Najan kitu Mama yakin Nyai kana tangtu bakal bisa nyumponan syarat-syaratna. Kajaba mun Nyai dinami kahayang ka si Komod satengah hate tak gitu. Abdi mah teu setengah hate Mama. Abdi mah leres-leres pisan dina ngaharepkeun tiasa ngahiji sareng Kang Komod teh. Keur abdi mah kajeun teuing paeh jadi bangke, kajeun paeh ngajam panabugang, kajeun nyawa ninggalkeun raga jeung tibatan abdi teu laksana ngahiji sareng Kang Komod. Nu jadi pamitan abdi ayeuna mah mangawe saurkeun ulah bade asa-asa naon teh syaratna nu ku abdi kedah dilaksanakeun Mama. Nyi Oni hayang geura nyaho kana syarat-syaratna nu ku manehna kudu dicumponan. Anu sakedah naon para mitra kajeun teuing paeh jadi siit teh. Lamun teu laksana ka Kang Komod kitu paribasana. Mama Karta geus kitu mah teu asa-asa pok bae nerangkeun. Sakur para mitra sadaya syarat-syarat nu kudu dicumponan ku Nyi Oni dina raragang udag cita-citana. Nu kahiji Nyai kudu bisa mawa kutang jeung calana jero boga Nyi Ona. Abdi kedah ngabantun ka dieu calana lebet sareng kutang kagungan pun adi. Nya, bener pisan, memang gitu pisan Nyai eta teh syarat. Maksana kanggo naon Mama? Supaya Nyi Ona teu dipipagu bogoh ku si Komod. Badan bogoh mangke malah jadi cecep, jadi malik nyewa gitu. Pami tangguhan lebet kagungan pun adi. Pami tos aya di dieu ku Mama bade dikumahakeun, ku Mama bakal diduruk. Kutat memang kitu alusna. Kumaha Nyai daek katawan teu pikeun ngalaksanakeunana. Mama Karta tumanya ngeunaan sanggup jeung henteuna Nyi Oni dina milampahna. Hagetna keur Nyi Oni gancang nemalan. Sanggem Mama, wara sanggemna salajengna kumaha Mama? Syarat kedua, ku jalan kumaha carana bae Nyai kudu bisa mawa pakaian jeung calana si Komod. Engke mun geus bisa nyekel eta baju jeung calana si Komod, gancang bawa ka dieu sedengkeun dicokotna kudu ku cara dipaling. Teu meunang dipenta atawa diinyem teu meunang. Urang kudu neangan waktu nu hade. Nyaeta dina mangsa di imah si Komod keur eueuh sasaha ngaraheuweun nu nganyawankeun. Tiasa ku cara miwarangan Mama? Ieu bisa bae. Nu penting mah hasil maksud kalayan dipaling kitu. Calana hiji, baju hiji bisa dibawa ka dieu. Kudu sagancang-gancangna meungpeung ayeuna Sinolednat keur nyepi alias keur mujasmedi. Mun teu salah tina implengan Mama ieu. Kana 2 poe deui Sinolednat bakal kaluar ti kamar paragi manehna nyepi. Nyaeta sababna isukan mun bisa Nyai kudu geus ka dieu bari mau pakaian si Komod jeung pakaian Nyi Ona. Mugi-mugi batu Mama abdi tiasa ngalaksanakeunana kalayan saengah-engahna bari sareng lancar taya gangguan naon-naon. Ngaraenjing abdi tiasa nepangan ngadeheus ka Mama. Syukur Mama ngarasa sugema, ngarasa bunga. Muga-muga sing hasil maksud kalayan nyugemakeun. Namun eta Mama kanggo anggoan kagungan Kang Komod engke upami parantos aya di dieu na ku Mama bade dikumahakeun keun soal eta mah diterangkeun engke mun geus aya di dieu
ayeuna jigera mulang kalayan geura laksanakeun sakabeh parentah jeung pamenta ti mama. Mun geus bisa ngalaksanakeunana gancang nyai ka dieu deui. Ngarah nyai bisa gancang hasil maksud. Kumaha kaharti atawa henteu nyai? Kantenan kahartosna mama ngan kade sing rikip dina ngoning neuneuh Rusia. Ulah nepikeun ka tuang rama kalih tuang ibu uningaeun. Komo ning onah mah ulah pisan uningaeun lantaran matak bahaya. Kaarti meureun omongan mamanya. Kahartos mama. Oh, pang-pang nama bisi jadi panghalang kana maksudnya eta kitu. Mun atuh ayeuna mah bade permios mama bade wangsul. Ieu hatur lumayan mama kanggo mama. Nyi Onih ngaluarkeun duit harita para mitra sok dibikeun ka Mama Karta. Mama Karta teu gagancangan narima manehna anggur ngomong. Ridho nyai mere duit sakieu ka mama. Kantanane ridho mama mah mangatu geura tampi. Oh syukur ari ridho mah. Gap ditampanan bari tumanya jumlahna. Sabaraha kawena nyai teh? 50.000 mama ulah salempang kumitos hasil maksad makana tangtos ku abdi ditambihan deui. Ih alah. Ge. Geuning meuni loba-loba teuing kitu. Ku mama ditarimanya. Aduh syukur teuing. Sup eta duit 50.000 ku Mama Karta diasupkeun kana saku baju. Bari pok ngomong deui. Tapi mu nyai ridho mah kumaha mau ditambahan ku gelang nu keur dipake ku nyai. Oh iya mama maksad teh? Nya. Mangga mama. Nyi Onih merosotkeun gelang. Nu aya dina pi gelang leungeun kenca sok dibikeun ka Mama Karta. Para mitra sadaya bebeakan Nyi Onih ye. Dukun lintuh penyakit matuh teh anu kieu. Aduh. Cenah naon geus bebeakan. Para mitra kaum dangu. Harita maaf ku Mama Karta ditampanan. Terus dipakekeun kana leungeunna bari dialak ilik Mama Karta tumanya. Sabaraha gram teh nyai? 7 gram mama na kirang kene. Ya cukup. Ngan ieu mama teh geus heubeul teu boga jam tangan. Kitu mangga tuh mama ya tampi ku mama. Nyi Onih teu asa-asa harita ngudar jam tangan nu dipake dina leungeun katuhu sok dibikeun ka Mama Karta. Atur nuhun nyai ayo. Atur nuhun ku Mama katarima. Mama Karta ngarasa pohara bungahna bari teu asa-asa rap kumanehna dipake. Sok sanajan jam leutik paragi awewe ge dipake we ku Mama Karta. Bra ayeuna mah geura mulang nyai bising buri teuing. Muhun mangatu mama dikantun ku abdi. Solongkrong Nyi Onih munjungan salam geus kitu mah kaluar ti jero saung. Kebat lumampah kalandeheun ngajugjug motorna nu ditunda di suku pasir. Kabeneran eueuh nu ngaganggu motor aya tuluy dihirupan. Gelser maju ninggalkeun patempatan ngajugjug ka lembur Sindang Jawa. Bareng jeung kaayaan harita Nyi Onah teu ka mana-mana gawenangan lalangkarakan di kamarna. Bari ngumar lamunan sedengkeun kaayaan pohara simpena. Lantaran eueuh sasaha biiwak can datang. Nya kitu Mama Haji kali Ibu Haji can ngurunyung mulang. Kasup Nyi Onih waktu tadi ngajengkat ide teh ka ti hareupeun Nyi Onah nepi ka ayeuna tacan datang. Puguh masih kene aya di perjalanan. Sajroning lalangkarakan bari ngarep-ngarep nu can datang. Haci Nyi Onah henteu reureuh baceo tuluy. Mending ngarampleng nu ari ini sakieu geus buri tacan daratang. Mama kali ibu arangkat ka uleman di Ciwalirang tacan sumping. Biiwak bebejar kadulurna di Rancakalong can nonghol. Teh Onih nu tadi ini bari mawa ka ambek ngajengkat siga nu mawa rasa kakeheul pedah ku aing ditanya ngeunaan nya henteu na kamar ieu miang ka bumi Kang Komod can mulang kene. Na kamarana inditna cenanya Teh Onih teh oge. Wah kitu Teh Onih miang ka Kang Komod nu di Cipancur. Nah, mangsa bodo teuing najan upamana Teh Onih ngarayu bebeakan ka Kang Komod oge. Aing mah teu salempang. Aing percaya kana keteguhan teh Kang Komod. Najan kumaha Kang Komod bakal tangtu tetep satia ka aing. Bakal tetep micinta ka diri aing. Kang Komod. Mangga tu geura sumping Kang, geura rum-rum diri abdi ku kaasih sareng kanyaah ti salira akang. Geura yu urang sosonoan dipungkureun bumi bakal tenang sareng salse. Kalesan dipipir teh ieuh buni kahalangan ku kebon awi Kang. Bagja panginten urang calik paduduaan bari dihihidan ku angin kaasih nu ngadalingding metak seger kana salira. Hanyakal Kang pohara hanyakalna lantaran hareupeun urang.
aya jungkrang anu jero jurang anu nang tawing naging mugi sing sabar bae Kang Komod piraku sugan urang teu laksana tiasa ngahiji ari urangna sabar sareng tawakal mah yu urang payunan sasarengan sagarupi cocobi sareng halangan rintangan teka Nyi Onah bener-bener keur diayun aming ku rupa-rupa lamunan lantaran manehna pohara lengket masketna inget bae ka diri si Komod nu jadi panyileukan manehna beurang jeung peuting aya paribasa beurang kapicang cam peuting kapi eling keur jongjon ngalamun sorangan di jero kamar kana panto kadenge nu kaketrok jeung gegeroan Onah Oni tetela anu keketrok jeung ngagendraan teh Mama Haji jeung Ibu Haji tos sarumping ti onangan. Oni bukakeun panto ieu ibu datang ieu. Kamaraha cenah meni narutup kieu jeung ti iseun kieu. Buru-buru bukakeun panto ieu ibu datang. Punya meni simpe kieu kamaraha cenah barudak teh nya. Nah, ini tadi si Iwa kamara kunaon eueuh nyampeurkeun. Jentre kadenge ku Nyi Onah. Mama Haji kalau Ibu Haji raribut dina teras imah. Atuh para mitra heran peda di imah eueuh sasaha panto ge narutu. Haben panto diketrokan kuduaan pilih genti tapi can aya keneh nemukakeun. Sedengkeun Nyi Onah nu masih keneh aya di kamarna. Bari lalangkarakan harita can aya maksud pikeun manehna mukakeun panto. Nu nyata mah dina hatena Nyi Onah ngagerentes kieu. Mama kali ibu meni ribut kitu pating kaletrok kana panto di hareup. Meni ribut namplokeun kaheran peda di imah ti iseun. Peda panto can aya nu mukakeun. Hawatos teuing taya nu ngabangsulan. Hawatos teuing pantona can dibukakeun. Keun heula ambak atuda. Bungan aing dipapaksa kudu layak dikawinkeun ka Den Husein. Keulaanan ari aing kudu kawin mah kanu teu dipicinta, kanu teu dipibogoh mah sarua deui jeung Teh Oni ngadon sapongkol. Teh Oni ngadon ngajujurung ka aing sangkan aing narima ka cinta Den Husein. Sebel aing mah nyaan sabelna ge luar biasa sabelna. Keur kitu kadang deui Mama Haji sareng Ibu Haji ngageroan di luareun imah. Ngaso heula ngaso. Lila-lila Nyi Onah teu tega oge ngantep kolotna. Gancang hudang ngeteyep leumpang ka hareup lalaunan, gancang muka selot panto harita teh berai tekung silila muka panto geus muka. Breh katara rai Mama Haji kali Bu Haji meni begeuneuh kawas nu keur bendu pohara. Mama kali ibu tos sumping cek Nyi Onah lalaunan. Ari Onah kunaon sakitu kolot gegeroan teh? Tuluy keketrok kana panto kunaon atuh beuteung gagancangan dibuka. Ngewa ka kolot atuh kumaha? Geus ibuna naon datang nyarikan budak era aku tetangga keheul atuh da ibu mah leos Nyi Onah ka jero gek diuk dina kursi nya kitu Mama Haji jeung Bu Haji arasup ka jero gek dariuk deui dina kursi jep jarempe ngaharuleng meni aranteng naker lantaran teu puguh jarempe bae matuh haok Bu Haji nyentak ka Nyi Onah keur naon tadi maneh teh Onah meni hararese mukakeun panto nuju ngalamun Bu cek Nyi Onah harita teh ponok puguh we Bu Haji amak keur ngalamun muhun Nyi Onah unggul nah aja jawaban meni teu ngareunah teuing kadengena teh make nyebutkeun keur ngalamun pangna hararese mukakeun panto teh ya Onah mulai gunana mulai paedahna deuleu pikeun jalaman resep ngalamun mah pikeun jalaman sok loba ngalamun mah kitu eueuh gunana hirup teh. Bu Haji meni jeding-jeding dina nyeritana bakat tingku keheul kana kaayaan anakna. Sabalikna para mitra Mama Haji mah ngadon nyerengeh we ngadenge Nyi Onah nyebutkeun keur ngalamun teh. Paingan atuh diha ketrokan teu daekeun nyampeurkeun teu gancang muhkeun panto ari keur getol ngalamun mah. Beuteus sangka geuning deui anak mama ayeuna jadi getol ngalamun. Bu Haji ngadilak ka Mama Haji. Itu mamana serang serengeh batur keur keheul teh ka ambak anu jadi anak.
kunaon eta meni eueuh kahariwang nyaksian nu jadi anak getol ngalamun teh kalah kaseserengehan kawas embe ngasin ieu mah meni eueuh pisan nyakeun bae atuh atuh ibuna pilage ngalamun bet kudu jadi kapapanjangan urusan deui bebas ngalamun mah hayang naon ge ngalamun hayang beunghar hayang loba pakaya ngeunah teu kudu dipajeg ngalamun mah teh ngalamun boga duit loba teu kena pajeg tenang jeung apan ngalamun mah teu dilarang ku naraga-rage komo ku RT mah buat teuing disinyai ngalamun teh ngalamun pikeun pibenereun mun ngalamun kana pibener mah alus atuh warina oge di mana teuing nu ngalamun kana pihadeun pialuseun mamana nya sok ngalamun mah ngalamun kanu garoreng ngalamun eueuh gunana eueuh paedahna ukur miceunana waktu teu puguh bari oge pake ulang-ulang ke Bu Haji mah ku ayana Mama Haji siga nu teu saha teh jeung maneh atuh Mama Haji henteu kapapanjangan debat paloba-loba carita jeung Bu Haji tapi pikiran anak moal aya gunana saterusna Mama Haji ngareret ka Nyi Onah bari langsung tumanya keur ngalamun naon Onah nyapejakeun ka ibu keur ngalamun naon nu jadi bahan lamunan teh Onah Bu Haji jadi hayang tumanya ngarasa penasaran kalayan tatag jeung teuneng Nyi Onah gaencang ngawalon ngalamun pikeun mangsa-mangsa nu baris datang we namun abdi mah ham-ham sareng salempang sok sieun teu laksana kalakonan ngalamun tangtu abdi bakal sugema seus pamagaduh salaki kanu silih pika cinta abdi cinta kanu jadi salaki mi cinta ka diri abdi namun nyaeta hal eta pamohalan pikeun abdi mah tiasa laksana kawin kanu dipicinta margi mama ibu kali teh Oni henteu ngarujukan teu doa ka pamaget nu dipicinta ku diri abdi mun kitu mah Onah teh keur mikiran si komod beureun nya mun margi teu aya nu jadi bahan lamunan sareng implengan diri abdi teh lintang ti Kang Komod nyalira beuh eta geus kitu bae ngalamunnya mata keheul geus si komod deui eta mah sok aya wae budak teh mikiran si komod we gawe teh nya mata keheul kita mata keheul nah rek bisa kawin kumaha lantaran mawa tetep teu doa maneh kawin ka si komod cing rek diwalian ku saha mun mamamu ngawalian gara-gara mama teu satuju maneh kawin si komod pokona mah omah rek henteu tetep maneh kudu kawin ku Raden Husein ulah ka si komod lantaran moal meunang kasenangan moal manggih kasugemaan hirup maneh teh keukeuh hayang ka si komod mah waktos na sih